diturunkan ayat ketika Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak ke para sahabat untuk melaksanakan perang Tabuk. Perang Tabuk teh di bulan Rajab bisanati tasi'ah tahun 9 Hijriah ba'da ruju'ihi min at-Taif, setelah pulang Kangjeng ti Taif. Kuari dibuka di Mekah Taif. Namun ente kuari ke Mekah bisa nyaba ke Taif, tapi nyewa mobil sorangan. Kamu umroh mah, orang umroh bisa ke Taif, bisa ke Aspan, 100 km di Mekah ke Aspan kurang lebih. Aya sumurna diabadikeun, tangkal korbana di 1400 tahun masih hirup kene. Masya Allah, tapi dikunci, orang melapor ke juru kunci. Caina anu mukjizat Kangjeng saat eta datang kadinya cai ditutupan pan ku Abu Jahal. Panjang dongengna. Kangjeng Nabi langsung ketik titah mawa bibit korma. Cai buncar. Ju melakeun korma hari tadi pelak, hari teh gede, hari teh kebangan, hari teh buahan. Tuh Abu Jahal ge kaget Pak. Muhammad sihirna hebat amatnya. Saat lapar, panas, cai araya. Ya Allah, ya Rabbi, tangkal korma jadi. Urang mah melak angel kajadi. Geus jadi kumbe deui. Embe tatangga deui. Aduh, kata tangga greget nama. Suku embe da dipencit ku urang. Kerasa sia. Embe mah teu boga pikiran, teu boga akal, teu boga naon, jadi korban bete embe. Melak deui henteu ku embe mah metetet. Sakalina aya buahan ngan 3 buahna. Ribut pamajikan salaki jeung anak perebut buah. Teu berkah tangaranna kos kitu. Kangjeng Nabi mah hari tadi pelak, hari tadi jadi, hari tadi kembangan, buah diarala. Ya Allah, ya Rabbi. Iyalah, dia Usman aya keneh lagi. Urang ka Usman bisa nyewa bus atau mobil. Caina ngalah inum jadi obat. Kangjeng Nabi nyarita cai Usman lain sakadar jang pepelakat, tapi bisa syifaun min kulli dai. Tabuk makanun ala tarfi Syam bainahu wa bainal Madinah 14 marhalah. Keur carita samarhalah bae 2 pos keur carita dilempengkeun baheulanan layu mah 100 kilo. Iya 14 marhalah, berarti 14 kali 100 berapa? 1400 ya. Bodoh-bodoh ting si muda. Jadi jauh. Gusti Allah lagu. Urang tidieu ka Surabaya ge 800 900 tah. Mekah Madinah 444. Taruhlah 500 dilempengkeun. Mah 1400 jauh Tabuk. Sasakalana nama utusan Kangjeng Nabi diutus dibunuh, ya otomatis kadege ku Kangjeng Nabi bahwa raja Tabuk, gubernur Tabuk ngumpulkan jelema untuk nyerang Madinah. Maka Kangjeng Nabi langsung pidato, para sahabat siap untuk nyerang Tabuk.
ngarumpul jelema 30.000 sahabat saat eta 30.000 lain lalaga diajak perang untuk menundukkan Tabuk wa kanu fi usratin wasyiddati haringan saat eta jelema teh keur sararusak perekonomianan panas anu luar biasa kabeneran musim panas eta kapan korma mejeuna panen saat-saat seperti eta ekonomi keur mejeuna susah korma kacang mejeuna panen menghadapi panen wadas anu luar biasa Kangjeng ngajak perang bayangkeun urang bayangkeun ya Allah ya Rabb tapi Kangjeng Nabi terus ajakan anak siap perang serang Tabuk tundukan sampai membaca kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasyaqqa alaihim enggan peperangan teh terhadap para sahabat teh masyarakat teh aya embung perang teh lantaran situasina teu mendukung tapi Kangjeng Nabi mah perintah Allah lain ku nafsuna dek nyoba ka para sahabat datang ka mana kayakinanana berat ka dunia apa berat ka agama Masya Allah urang ge dicoba terus beratan ka agama apa beratan ka dunia hayo sia komo kiai mah ustad santri dibere ilmu ku Gusti Allah berat ka dunia apa berat ka agama didinya perang na jadi kiai gelok wes etik wassalam jadi kiaina ditutup buku sigotakan coret daftar kakiaianana ya Allah inggis lah Masya Allah Kangjeng Nabi teh terus ngibarkeun bendera perang siap tempur Tabuk serang sampai lunak baca la ilaha illallah Masya Allah dimimitian ku Sayyidina Utsman bin Affan Sayyidina Utsman teh memberikan nafaqatan azimah anu lam yunfik ahadun mislaha mempersiapkan Sayyidina Utsman dalam perang Tabuk asyarata alafin 10.000 onta lamun hiji onta kuari hargana 20 juta kali 10.000 pangitukeun cepat ai bener siap pedagang 200 naon angel aing boga anak buah bos ge geus coret ku aing lah 10.000 onta kali 20 juta hiji kali 2 bae kita becus sabudak paingan teh jauh teu maju-maju dagang eta baheula ieu lah pantes lamun Sayyidina Utsman ti heula ka sorgana tah pajaza asyarata alafin ya Allah di samping onta 10.000 anfaqu alaiha asyarata alafi dinar 10.000 dinar sadinar 4 gram emas sagram keur carita dilempengkeun 500.000 sedangkeun 10.000 dinar sadinarna 4 gram sagramna 500.000 kalikeun coret ku aing sia minggu hareup geus teu kudu ngaji sia Masya Allah kalkulator otak pasang wih wah raja Sayyidina Utsman ghairul ibil wal khail selain daripada onta jeung kuda seperti eta
Masya Allah pohara tis'atu bi'ati ba'ir wa mi'at faras wa gair zat wa ma yata'anu fi zalik ilah Sayyidina Utsman. Masya Allah teu aya sieun-sieun ngabiayaan li ilai kalimatillah perang Sayyidina Utsman. Kedua Sayyidina Abu Bakar Siddiq nyana mah teu kira-kira datang nyerahkeun ka Kangjeng Nabi paja abi jami mali arba'ata dirham langsung diserahkeun ka Kangjeng Nabi kabeh hartana jang perang kabeh harta sampai ditanya ku Kangjeng Nabi aya tersisa henteu Abu Bakar dina Sirah Nabawiyah aya sabaraha tersisa cukup jang dahar pamajikan jeung anak kula bah henteu termasuk di dinya teu kudu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Masya Allah demi kepentingan agama bijami malihi Allah karim. Wajah Umaru datang Sayyidina Umar bin Malihi saparo harta dibikeun kabeh. Wajah Abdullah bin Auf bi'ati ugiyah Sayyidina Abbas dibalin kasir diceritakan dina kitab Nurul Yakin dina kitab Siratun Nabawiyah masih berderet tokoh-tokoh sahabat mawa ka Kangjeng berikut kaum wanita nyoplok-nyoplokkeun geulangna konang kitu ngaranna antingna giwangna suwengna genggena dicoplokkeun pikeunnan ka Kangjeng Nabi jam perang. Pantes sahabat lalaki sahabat awewe kasalarugana ti heula sahabat. Urang lamun inget kadinya ya Allah ya Rabbi Gusti hararebat sunuk kana waktu ninggang kana mangsa berangkatlah Kangjeng Nabi beserta pasukan 30.000 bahkan cek sakol 40.000 penyerahan bendera aqdal alwiyah warayah dafa'al liwa'ahul a'zam li Abi Bakar bendera nu panggedena bertulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah cekalkeun ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebagai panglima. Ya Allah Masya Allah Rayatul Uzma li Zubair bendera kedua dibikin ke Sayyidina Zubair ku Kangjeng Nabi cekal bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bendera katilu Rayatul Aus Qabilah Aus li Usaid bin Hudair pimpinan Qabilah Aus yang menyertai peperangan Tabuk sebagai kepala Aus Usaid bin Hudair segera maju di pasrahan bendera ku Kangjeng Nabi pegang bendera berkalimatut tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rayatul Khazraj dari Qabilah Khazraj yang mencertai peperangan Tabuk adalah Hubab bin Munzir bikin bendera nata ya Allah ya Rabb wa dafa'an li kulli batnin minal ansar wa min qabailil arab liwa'an wa rayah dibere dua aya liwa aya rayah setiap qabilah ansar dibere Qabilah Arab belum menyertai peperangan royah bere termasuk liwa dibere acungkeun dikibarkeun bendera berangkat menuju Tabuk. Masya Allah karim pohar terdengar oleh gubernur Tabuk bahaya gede ya Muhammad nyerang
boro-boro puluhan ribu sangkilang Muhammad sorangan bakal menang kajian kukumaha ge ditenangkeun Tabuk supaya ulah aya peperangan geus eleh ti heula kan berarti eleh ti heula neuleuh iring-iringan Kangjeng Nabi mengibarkan bendera tauhid kalimatun thayyibah la ilaha illallah nu panggedena dicekal ku Sina Abu Bakar Siddiq gimbir pemimpin Tabuk gimbir padahuyan aya seorang Yahudi ngaran Yohana menghampiri Kangjeng Nabi untuk memberikan hadiah baglah baydok maksudnya untuk memberikan solusi damai jangan terjadi peperangan maka Kangjeng siap untuk damai tetapi bayar upeti jizya ketika tidak dilaksanakan kami tidak enggan-enggan akan menyerang Tabuk maka siap tunduk untuk membayar upeti ya Allah ya Rabbi iya turun ayatnya ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltum lepat isaqaltum terjadi hal mun dibongkar ku ahli nahum saru ajeng ya ayyuhalladzina amanu alladzina taisma'u sulamanu tausilana wal mausul masilati fi kuatil mustaqqa saru ajeng ya ayyuhal mu'minun malakum tasaqatum digomkeun tanah dina asalna masalna tasaqatum bil musallasah ieu pagawean budak leutik ngaji tasrif dak letik gaji tasrif tah ieu kunaon jadi isaqaltum asalna mah tasaqaltum asalna pisan mah tasaqaltum dibuang tanu awalna tasaqaltum weh urang Arab mah tara ngamimitian kalimah dimimitian ku sukun cadu mundur haram dampak salah tante ngomong hal cadu mundur haram haram arang mimitian urang Arab aku sukun maka setelah tata sakoltum disukunkeun takna atuh KBG ngomong bahasa-bahasa Arab aduh bahasa nu ngomong bahasana kinayah ulah dimimitian ku sukun atuh kabima tarik hamzah wasol tek isaqal idghamkeun isaqaltum mentek malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi saqatum wahai para mukminun malakum kunaon maraneh kabeh ngarasa berat ngarasa embung ngarasa males ngarasa enggan tina perang ketika idza qila lakum infiru fisabilillah di mana diseru ku bahasa infiru fisabilillah berangkat dalam rangka ngaluhurkeun agama Allah kunaon haju cara ricing bae ilal ardi ngeunah-ngeunah cicing di lembur bae di imah sorangan tah dicarekan ku Gusti Allah ai salat kita kusaha ku Gusti Allah puasa kita kusaha ku Gusti Allah zakat kita kusaha kita ku Gusti Allah mane darek siap ai perang kita kusaha kita ku Gusti Allah kok lambat sih lamun kita perang mah dengar omong sahabat jauh caknya bersiko tinggi loba nu balik ngaran sedangkan waduh pemajikan bahenol orang Arab ge biasa nyebut bahenolnya emang orang mana pemajikan sia Subang wah iya orang Arab buka buas pemajikan Subang anyar keneh cakna masih keneh ngejepret dipakena bahasa kumaha karet embung
perang perang iya horeng baheula teh kos kitu da ka cicing di imah gede mah baheula mah perang ku ari mah kita ngaji idza qila lakum infiru fi sabilillah di mana diseru ditita kunaon atuh maraneh kabeh lain ngararaji ngaluhurkeun agama Allah berangkat sabilillah ilai kalimatillah ngaluhurkeun agama Allah kok maneh make embung kene bae berat kunaon emang warung nungguan warung ruko nungguan masyaallah kari balik ilal ardi manehna ngeunahan di imah bae coba nanyakeun ngan utas ngaji bener pengen dibalik ngaji atuh di jelema mah ngabahas naon akur lah jeung batur henteu nu dibahas naon ye aya nu dibahas mah naon nyaho sakola kitu sakoltum tolol dasar gaji aja lawan culang cileuk heran teu khusyuk jasa awakna mah di majelis hatena mah atuh di karung Allah nah iya lamun urang ge ditanya malakum idza qila lakum firu fisabilillah itaqatum kunaon si maneh ngarasa berat amat ketika diajak nguludan ngagungkeun agama Allah ngamuliakeun ka Kangjeng Nabi kok berateun amat sih lah ya kitu-kitu keneh cak cenah teh muludan nah ieu kunaon maneh diajak ngaji urang ngaji ku di sekitar muludan rajaban eta bae hayu berat cak cenah teh emang kunaon sih teu daek ngaji majikan kunaon teu bisa ditanya puyeng aing emang kunaon teu bisa ditanya gagu ngadadak aing mengaji babanda bae lulu cak cenah teh kudu mawa bekal bedeh ngaji teh emang atuh asal 3 minggu bon masyaallah isi pemajikan apa juri ciu kos kieu kadang ku pemajikan atuh dasarna ribut batur ngaji mah ribut ieu mah aya teh jelema nu kos kitu bisa kal tuh berat masyaallah kan ilal ardi wa quli fiha maksudna isi pamteli taubeh ieu teh dijejel ku Gusti Allah tolol amat boloon amat maneh teh idza qila lakum munfiru di mana-mana diseru dititah kita berangkat fisabilillah ngaluhurkeun agama Allah teh maneh mah ngarasa berat nanahonan ja perang aya wakayat teu paeh mah waka can paeh mancan bae di imah bae ge aya can paeh mah teu bae ulaku gara-gara perang sieun ka paeh janu teu perang ge nu di luhur kasur paeh bae janu perang ge waya salamet bae tetapi sarua pada perintah Allah kok diabaikan si perintah Allah nah iya araditum bil hayatid dunya minal akhirah apakah ranjan kabeh sararuka ku hahirupan dunia jeung kasenangan dunia gaganti ti akhirat anu pamama taul hayati dunya fi jambi matain akhirah ma illa qalil teu aya kahirupan dunia kasenangan dunia mah dibandingkeun jeung kasenangan akhirat mah angin hanya sabakatul hiber mata qalil illa qalil hakir senang pangsenangna pangkayana di Indonesia Pak Harto almarhum Ibu Tin dek meuli naon nyana kapal kabeuli duitna triliunan menjabat di Indonesia sabaraha periode sampai ke replita 1 2 3 4 sampai 5 wah geus teu kawadahan tarolah nyana umurna 80 sekian senang nyana ka mamana bae dikawal dek dahar kudu aya tim kedokteran heula beusi aya racun dan lain sebagainya tuh
Ente pernah nama cerita macet di Doyong, ente pernah. Ente pernah nama cerita di Karawang macet, ente pernah nama. Ente pernah di Bekasi macet, orang mah di Tomang macet. Urang dah dongeng anu Karawang ka dieu macet dongengna teh. Ya Allah, aku ari mati Serang kae ka dieu macet. Pak Harto teu pernah nyaritakeun macet, teu pernah. Kabeh titah nyalingkir, nguing 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 dot dot nguing 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 dot dot. Kaget urang lamun keur di tol anu kos kitu nguing nguing di Jakarta. Eta kadengena kan ku urang, padahal mah awas 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 tembak sia aing. Awas 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 tembak sia aing. Eta kadengena ku urang nguing 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 dot dot kok kok. Kadang ikut jeli mah kosi pada awas 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 awas. Siap batan orang dikawal pan. Dan orang memang Haji Pendi pernah dikawal. Teu pernah saha polisi rek ngawal nyana. Yang ngawal kudu mayar. Ai nyana bayareun. Pernah tapi jeung kula. Pernah nyana jeung kula ka Cipanas. Ka ditu hayang gegeraan menuju waktu. Pernah minta polisi. Brak. Ayo, bener. Maka polisi pengawal naon ngaranna naon cepat ngaranna naon teu nyahoeun di ngaranna ge ya Allah. Watu dikawal ku polisi watu puncak karena ge seot 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 kudu nuturkeun polisi urang datang ka Cipanas teu bisa ditanya mabok aing cak. Lain mabok lalagan uger dikawal ku dikawalna ai jelema lembur mah tuh geus kitu mantak urat pi menterian acan dong kono presiden. Mabok dikawal maboknya nama ulah cakna kiai ulah deui cakna dunia muter cakna. Kan ieu mah ditungguan kan ku jelema di Cipanas ya otomatis make patwal urang eta kos kitu. Bung ulah dede kiai lamun deuk make patwal kiai bae. Kitu ku ari geus ngomong bae kula mangken wa angkot bae sakeun. Puyang ge. Emang kumaha urat jelema mah kumaha urat. Nah. Araditum bil hayati dunya apakah maneh saruka sarenang ku kahirupan dunia gaganti ti kahirupan akhirat. Sabaraha tahun senang di alam dunia 10, 20, 50, 100 tahun. Sugih kaayaan anak fasilitas pendukung hayang naon aya kendaraan lain kendaraan ecek-ecek timimiti baby band Lexus datang ke mobil lu urang teu nyaho ngaranna naon jadi sia mah sadana dibere nyaho ge koe jeung nyaho aya mobil Rolls Royce kos kumaha tuh nanyakeun deui bepan capek aing aju nanyakeun hargana geus hulu sia imah sia pamajikan sia incu sia dijual kabeh pake beli Rolls Royce encan kabeli sia ambo cenah geus ulah ambo. Tah. Ieu batur makan ku sekarang itu mobil teh. Bae masyaallah karim. Hotel nu mana bae kabeuli ku manehanana, wanita nu mana bae kabeuli ku maneh dahar. Isuk-isuk di Paris, sore di Inggris. Masyaallah, ka Prancis paeh nya. Di urang loba nu sarapan ka Singapura, dahar balik ka urang. Lain saeutik urang Indonesia. Urang Indonesia lain ti kurang mah ka Kelapa Gading bae ka BSD bae geus babanggaan urang mah be asa aing batur mah tah nyarap teh nyarap ka Singapura mandi ngising beres balik ka Indonesia. Emang teu sakitu kitu orang Indonesia kos kitu eta nu make duit urang. Ya emang aing teh nyaho ini. Sacenah sih kesebutan rahasia dong. Kiai nu mantak nyaho kaajak bertuh sia suuzon ka aing. Tah iya. Nu balanja ka Singapura nu gambarajak balanja ka Paris nu balanja ka Holland nyawa si Holland. Tuh Nederland. Di mana tuh hayu Nederland. Nah. Iya belaraja belok kiri eta. Masya Allah. Senang. Ingat ka pangeran henteu teh saeutik pejabat bukan rahasia saeutik doang mah saeutik ketika manehanana kunjungan
tika manehanana berangkat komo keliling dunia tugas negara cacak-cacak diurang ka unggal kabupaten nyana ketika diajak sholat yuk urang sholat lah sholat mangke deui bae tugas urang bae heulangan teu saeutik pejabat nu model kos kitu lekumaha coba dituturkeunana ieu mah keur carita nyana leuwih suka hayatid dunya araditum bil hayatid dunya komo diajak perang diajak ngaji bae pejabat tuh bidaikeun diajak ngaji coba kuari ye nu loba ye coba ye eselon 7 mana coba nangtung emang aya atuh siapa nu matak daek susah kadeuleu ku aing beungeutna mengkerut kabeh ye atuh coba anu sararugi daekeun cicik di majelis embung daek ngaji jauh di mobil embung ngahiji jeung urang kadenge geus kunyana kajeun geus kajeun pajar aing teh nyaho aing aya deres teh dek ngaji keneh deres masalah ngani mah keur carita urang makan ngahiji kan nyana mah embung ngahiji jeung urang besi kotor bajuna komo ngahiji jeung nyana kagesek atuh kotor atuh kaambeu pan sing kurucun pan sagala rupa urang mah masa kalida make parfum nang meuli di mingguan teh ngahutang 500 hangit lain bau lain seungit hai pan pejabat bau set seungit kan kaambeu lagi ieu mah kita tadi ge kula henteu ngambeun nu seungit ja komo nyeleuk ka dina mantak tilok atuh ya Allah nah araditum bil hayati dunya apakah kamu marane kami senang suka dengan kehidupan dunia nu sejenak waladati ajeun kalimatan sakedeung 10 tahun 100 tahun andai kata sampai 100 tahun bandingkeun jeung akhirat abadal abidin wa amadal amidin surga anu kesenanganana hese caritakeun lamun carita gedung istana lain batu cisoka urang ngabangun batu cisoka kahujanan jadi taneuh deui baheula kuari mah tuluy parah henteu aya nu kitu anu henteu kicek urang cisoka bu aing dijualan batu atuh bongana beureum na make beureum tuh beureum naon aja baheula mah di Cilongok kan nyarinan batu baheula urang Cilongok teh sarua dibantingkeun bae ge dibantingkeun tilok peupeus urang Cilongok mau nyieun batu jarago urang Cilongok ah cenah kiai ye keur leutik kula ieu nyarinan batu di dieu teh bantingkeun ka hulu anakna tilok nanaon aing kahandap sarua ajur ieu urang kuari demi kehidupan dunia hayang jadi penggede wah ngaluarkeun sabaraha ratus juta miliar triliun demi kehidupan dunia dek ngangkat barang nyokot barang nyogok raditum bil hayatid dunya di akhirat bakal kumaha demi kehidupan dunia jenteu ngeridit ke padahal dilarang ku Gusti Allah geura paes ya kerasa ulah ke di akhirat di jero kuburan digencet sia demi kehidupan dunia uang bank jelema daek nyokot duit bank duit pelembungan kuari geus merajalela jadi umul balwa buabehan kuari sakedeung deui paes ya usaha make duit bank meuli mobil meuli nanan lain sebagainya isuk pageto bakal ditanya ku aing diriba cak Gusti Allah melalui Al-Qur'anul Karim Rasul aing geus kajelaskeun sahabat Rasul geus kajelaskeun para wali-wali Allah geus kajelaskeun teu ngadenge ceulis sia dengek sia dikucuran ku timah ya timah lagi menang di neraka jahanam tamat teu sabiraha korocek hayo rasakeun sia ayo teu ngadenge sia kuari sasenangan sia ayo demi usaha bank demi kendaraan kredit demi rumah kredit demi jabatan uang demi araditum bil hayatid pohonya minal akhir digantian kesenangan akhirat anu sakitu mewahna istimewa jeung hebatna digantian ku kesenangan sejenak karumpak aturan agama naudzubillah bidzalik araditum bil hayatid dunya minal akhir
fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Aja kesenangan dunia, banda-banda dunia komo urang teu gablek naon. Boga motor geus sampurna, cat lagi make udah terbang. Iya tuh orang Jepang ge bingung ieu buatan saha cekna motor ieu. Ceknya na aya motorna mah potongan-potongan Jepang tapi cat. Cat kuda terbang ieu cekna aya. Tah geus teu di aku. Keur mah urang susah boga angkot hiji-hijina ge betus malulu. Haju urang teu salat, haju urang make duit kredit, make duit bank dan lain sebagainya. Rugi ai eta mah pejabat make riba ge, nyogok ge, senang-senang atuh di dunia sanajan di akhirat engke disiksa. Ieu kiai nu kabere, kiai. Kiai nu kabere, kiai nu kabere, kiai nu kabere. Kiai. Lain pudoli bae kabeh. Hidup pajak. Coba direnung dunungan. Atuh sia kunaon beuki duit pamarentah. Pamarentah mah tajangin jalan, gorong-gorong, kantor, laksanakeun. Ulah di dahar. Aya kiai dibere ku bupati BHS babanggaan. Wow, ngapung ka luhur. Ya Allah ya Rabbi, aya nu teu dibere BHS padahal mah disalametkeun ku Gusti Allah, ngancem ka bupati. Belum tahu dia siapa saya. Padahal disalametkeun ku Gusti Allah eta teh. Hakikatna mah teu dibere BHS, teu dibere tamer teh. Ya Allah ya Rabbi, endahan ngancem ka bupati. Masya Allah, aya nyebutkeun bupati pelit, tilok bere ka aing mah. Salamet sia teu dibere teh salamet. Masya Allah karim. Tah, deka Allah. Ulah coba-coba beteung. Biasian ku duit ti pamarentah. Cobaan. Coba hudang ti penting. Mun teu puyeng sia. Jadi cenah kula mah teu ngada duit pamarentah ge puyeng bae. Atuh sia bari dagorkeun kuduna. Emang hulu sia mah hulu lain hulu ibadah meureun. Geus, isuk bae ku aing diadukeun jeung tihang. Iya, ulah coba-coba. Mun hayang wauh ka Allah. Jelema anu can wauh ka dunia pasti ngagugulung dunia. Lamun geus wauh ka dunia ngajauhan ti dunia sebab dunia teh orai. Dunia teh orai. Dibelit sia ku orai. Bahaya kunaon haju urang cinta dunia. Raditum bil hayati dunya minal akhirah. Apakah ridho saruka sararna ngaranjeun kabeh ku kahirupan dunia sehingga diajak berjuang embung, diajak berjuang tembung berat luar biasa, malas, telat, lambat. Aya datang nama ka tempat perangan batur geus baris kakarak datang. Percis kos kaji. Batur geus darariuk di majelis di luar kabeh geus mulai setar karak nyana torojol we datang lambat geus. Lambat. Eta teh bensinna kajen kukumaha ge aya pamere tah ti pamarentah. Peureum, sakalina datang peureum. Araditum bil hayati dunya minal akhirah. Atuh maneh suka amat resep amat kana kahirupan dunia diojol tina kahirupan akhirat. Padahal mah kahirupan akhirat anu luar biasa indahna, kahirupan akhirat senangna, kahirupan akhirat teu sakitu puarana. Kok kuari diojol ku kahirupan dunia nu sajenna. Rugi amat. Fama mataul hayati dunya fi jabbi bata'il akhirah illa gal. Allah ya nu ngomongna Allah. Kanjeng Nabi lempang Mina ndek ti Mina deuk ka Arfah. Tah, di dieu ngaliwatan naon? Mina deuk ka Arfah. Baheula mah Kanjeng Nabi kan ti Mina ka Arfah. Urang mah ti Arfah deuk ka Mina ngaliwatan naon? Musdalifah. Derek ngajawab. Poho.
nyenang lagi kayak liwat mananya kayak liwat mana ulah bae liwat rajeg deh abong-abong aing mitohana teh di rajeg di Muzdalifah Kangjeng Nabi nanggi bangke embe cik Kangjeng Nabi wahai para sahabat itu naon bangke tuan bangke sa bangke embe kunaon eta dipicieun kuno bogana atuh nu bogana geus teu butuheun jarijieun atuh ka bangke embe mah cik Kangjeng Nabi Allah leuwih jarijieun geula dunya batan nu boga bangke kana bangkena andai kata dunia mulia menurut Allah mal dibikeun seteguk-teguk acan ka kafir nu batak dibikeun ka kafir lantaran dunia ina kajenjang nu hina eta bahasakan lain lalagaan berarti kan urang ulah resep kana dunia ulah hayang ieu mapan kontrak politik kontrak aduh dileungitkeun sorban demi dunia demi kedudukan demi demikian nah wayahna bersiha ulah cinta